Lamun hayang dahar noga kudu daeknya meurina. Lamun hayang asup ka surga nya kudu getol salatna. Kaleuweung rek melat tomat dibaturan teh ku sobat. Eueuh obat nu mujarab iwalina jalankeun sholat. Kala tujuh kata alaga alana pajudeung ayangan itu patut hayang ka surga sholat oge jarantan. Lamun uli kata alaga barina sok barantawa. Lamun urang hayang ka surga jalanannya eta takwa. Da usah sing halelu diebutan ku awi belah. Nu asika pada malu dirahmatan ku Gusti Allah. Sponsori oleh Teh Tarik Jabrig. Silaturahmi teu nyandak sepaheun. Jalma nu alus budi pasti loba nu resepeun. Kamana jalan ke Asia duka ditu kabeuring wedang. Kamana jalan ka surga duka ditu ka pangaosan. Pasar meser ragajina tinggal dua. Boga budak pinter ngaji nu resepen pasti kolotna. Ka warung beli katuncar sakalian beli jahe. Mun budak kedu diajar ajakan geus gedena. Mun engke ka bojong bakal kuliling jalana. Mun diajar talalangke bakal gaduh akhirna. Bawa pergi dina sundung ditimbangan ku karanjang. Pangarti keberat tanggung tapi manfaatna panjang. Saking kagetahan kuduku dikelangeun jajaikeun. Mun kurang sing tuku bapak ka guru turutkeun. Angan urang saperiung bawang nangan dua siung. Ulah numpang ka periung bisi akhirna kaduung. Salila milu ka dinya elangan dola padati. Salila hirup di dunia teangan ilmu pangerti. Rujak cingur rujak bebek loba nu rek ngadaharna. Jalma nu sok gede ampet bakal kaduung akhirna. Ngawaluku ngawalajar kudu dibalahan heula. Dina waktu rek diajar ayo urang ngadoa heula. Lamun poek ngekiri teu bacaan seuneu. Ulang ngalobakeun uli bisi kaduung akhirna. Aun geulis tinggal jadi geusera aya kanjeung niru. Urang kudu pinter ngaji tahaneukeun bapak guru. Gantol hidup jajamu nunggu nguatkeun urang. Sing
salah cocok moai isi rusak tangkal mangku ulah waka bobogohan isi sekolah kaganggu kau kemas nakat kanggeng bisa beran ucap pagi boga emas moalanggeng secara boga pangarti wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dah dah siap. Sama-sama mana atuh?